Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes wilujeng enjing barudak kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah mugia urang aya dina kasehatan sareng aya dina karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acan urang ngawitan diajar mangga urang ngadua heula ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wa hukma. Sadaqallahul azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barudak anu soleh tur soleha minggon ayeuna teh kaleresan nyaeta penilaian akhir semester. Dina pangajaran bahasa Sunda praktekna nyaeta ngawihkeun atawa nembangkeun pupuh pucung. Tos tiasa tak can tiasanya mungkin ku ibu guru di eta heula contona atawa misilna gitu. Mungkin si video ieu teh ngadamelna dina videonya. Mungkin video teh aya pembukaan, aya kalimat pembukana, teras ngawi, teras panutup. Mangga dangukeun contona nya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun sim wastasim abdi Siti Najwa Maulidia. Abdi bade ngadugikeun pupuh pucung. Mangga dangukeun. Anu aya dina sirah apan rambut rapi disisiran rambut jocong rambut galing ari halis luhureun panon tempatna. Ramoleungeun anu kenca jeung katuhu cingir pangleutikna jari jija jangkung tengah ari curug jeung inung leungeun deketna. Sabait deui ye. Lamun urang lempang ngagunakeun suku ngalengkah geus pasti nanjak mudun jeung nu datar ati-ati bisi labuh keur di jalan. Tah kitu nya ngalagunana teh. Entos tadi ngalaguna nya. Ayeuna kalimat penutupna. Hatur nuhun tos ngupingkeun kawih pupuh pucung sim abdi. Wilujeng enjing. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kitunya barudak. Jadi aya kata pamukana tadi teras ngalagu
telas penutupna didamel video dikirim ke ibu guru nya eta teh kanggo ujian atau penilaian akhir semester praktek bahasa Sunda. Wilujeng enjing barudak sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.